lumayan kita. Sia kenaon? Wah, awas ya tadi angin aja ku aing jadi sena arasan. Iya mah. Heeh. Ai sia mana teu puguh-puguh teu melak teu naon ujug-ujug ngalau lieur sudah. Sakieu mah. Heuh maksudna karena naon? Par, karena naon? Ai karena naon teu aing mah denge kumaha naon? Tanyakeun urang teh neangan manu. Bohong sia mah bohong. Yang buah kieu aneh. Bohong. Pakai bohong segala. Bohong aja. Itu mah bohong saku aing dilaporkeun ka LKI. Ayo, siap. Ayah yang ayah tuh yang ayah atas ini bisa nah kemana? Tadi dia digantungkan. Ya oh, nah tadi jelema gitu. Wah, kemana ya tadinya? Hai, tas aing di bawah sia gelo sia. Hai, tas aing eta mah di bawah sia. Wah, sia teh oke hayo sia. Untuk aing ditonton sak ewe. Ya, betul hayo wae sia aing. Hayo aing rek dilaporkan dulu. Ya, langsung saja. iya nih. Ini paduli teh. Oh itu mah. Anu aing di poe dihaja mulai diilikan siapa bari ngaliwat oge. Aing kieu Ah, siapa suka goblok kieu sia mah. Oke goblok. Ah, nya eta bari ngaliwat mun ieu kon diilikan. Hayang nyaho. Hayang nyaho. Teu balik sia mah kitu teuing. Dasar eta pan. Coba kepala rubuh. Dibang di toiletan bah. Dasar jelema teh borong nu kitu ge mun hayang ulah ilik lagi. Kumahanya benernya. Wah, wah, naon abah? Iya jangan. Si abah teh ditutungan di kamar ieu kemana tuh? Nyata abah teh dulu. Hah? Awak kamar itu urang teh boga hutang ka abah teh. Heeh, atuh yang salah. Hutang teh 1 juta nya bahnya. Aduh, aing teh dibayar piraku ya, Bah. Da deui gawe lah jeung abah eta mah tah. Hah? Ujian teh aya keneh ngandai hutang kumaha tuh? Nyata meureun mah. Ieu kan deui atuh dikeun. Ai mah meureun ditarima, abah ge nya sama kana. Ge Pak. Ada kumaha atuh jangan euy teu karunya da ka mana ge. Ngan disebut keneh mah maneh beren ieu mah. Gawe ieu mah ikhlas abah mah lah ridho lillahi taala. Dikeun atuh nya. Nya eta mah asli abah mah teu ujian. Jelema aing teh bobohongan sugan teh mal cokot deui aing lakur deui meureun nya teu bagi duit. Aing teh kita banyak moal manehna teh heureui. Dan teman hamil nyambi sakiring kitu. Cing atuh kudu ngarti jelema teh ceureukeun kieu. Haina dia geuning hayam teh di darieu di pucat tadi di teteangan teh nah atuh make dibawa ka dieu hayam teh. Oh, atuh atuh dah hayam baliar sorangan meureun. Paling ge dibawa ku maneh nya hayam ke dibawa. Jadi di darieu hayam teh. Kerem atuh kerem hayamna kerem. Dibawa nya mah ku maneh. Oh, gitu kan yang hayam. Ku amang dibawa. Nah, hanya Ku amang dibawa diponcit bangunan teh hayam urang teh. aduh eta jelema ya sugan aing mah katuding aing. Dasar jelema teh lieur hayam aing dari darieu deui. Bangunan teh ku manehanana di gawan meureunna hayam aing teh. Ya sugan jelema teh nyaliar meureun hayam mah. Da bukan suku. Da lain jelema wae nu liar teh hayam ge. Kumaha hayam meureun neangan rezekina kudu liar. Sugan jelema teh.